ini mah pisan. Kumaha abi badan anak-anak ngaliwat beas keur buka ngasaan pais tina leunca dompet teh kawas pantau muka ngan ukur aya kartu BCA. Calonnya abi kasih milarian jalan keluar nak. Aya laler di nu tajuk loba rutah teu bersih ninggal tanggal hate ratu enjing prabaroto bade nagih. Abi kedah milarian pada bulan ambu tiasa pupus upami obatna pegat. Tim, urang aya pada malam. Gampil, ngan ngawalonan tamu ngobrol di tempat karaoke elit. Sajamna tiasa kenging jutaan sih ya. Karaoke maksud maneh urang jadi LC. Astagfirullah Siska, abi mah moal kitu. Haram-haram, mun indung maneh maut kumaha Fatimah? Gusti Allah ge terang maneh teh kapepet. Hayu mumpung keur prep semester. Fatimah, Mana nyiar kulit hayang sebel sesuliran kamananya neangan duit hayang beunghar tapi instan. si Is. Lama ada sih tahu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Hawaru rek meuli kaleng di jalana loba nu lumpat rek ngadobrak pantau bari ngagereng kalati kusum menang cacat. Awalnya mah ningali notis improve teh lain ngabatuan kalangan ngalelekan. Mana ieu geus nunggak 2 bulan. Kaki seret indung mana keluar? Atuh pasian abi di diudinkeun deui abi kasih bayar samutana. Sok tilu poe mun teu dibayar keneh diduduk wae. Sis, abi Halo, ya naon? abi bade nampi pada mulai eta. Asli teh maneh? Kaci biru na yang beas, kaci ngide meuli kalah. Naha ayeuna leleas, kamari nolak ngagolak. Kaci salah ngalangangka dipisahkeun tina kulitna najan geus loba ngaduda geus puguh ieu mah takdirna. Tapi Tim, maneh nyaho pan kaharepna kumaha? Muhun sis. Ya atuh mun geus bulat kitu tekad mama. Urang bade ngawartosan langsung we ka pihak karaokena. Nya. Gusti Allah, ampunten abi tos milih jalan anu salah. Angin peuting mata ngagigir. Cai ku pupuh nepi ka tiis. Hade teuing teu puguh mikir, hutang berat teu aya nu ngadis. Mah, hampura. Anu sis, abi sieun. Memang obat dari kasieun. Ieu mah lain Fatimah, ieu mah Fafa. Tapi sis, engke jati diri abi kumaha? Atuh maneh mah kan maneh nu nyarios butuh ieu pada melan. Ih. Ka Ciamis na yang dukun, mulai ujing di ngaranna. Tong bateuing ngalamun. Mutuh kan kebutuhan. Geus aya mah, hayu urang edit. Yuk.
Buat ke dia juga gak cepat kajian. Bapaknya. Nah, aja teh sila minta asing itu siapa bapak mah. Ayam kokok isu keneh kongkorongok dina toron gaji turun ayeuna teh tos katapi dina leungeun. Lamun angin nyuruh ka imah penting nembe weh ka bumi. Mun mangga neng Fatimah jawaban abdina sami-sami. Kuring yakin anjeun geus apal. Papa di dieu mah angkat ukur aya dua hal, duit jeung rahasia. Bapak, Apal rare anjeun, abdi oge apal ka Fatimah. Tapi abdi moal loba nanya anjeun teh dipegang resep ku para tamu. Ulah coba-coba nyieun abdi kecewa. Lamun anjeun kitu, abdi oge moal cicing wae ke ngartos. Pampa, abi pasti ngajaga rahasia ieu. Hari itu atuh maneh. Yeah, boy. Jalan teh neangan bati, neangana teh kataga-lega, hutang kabayar nuhun Gusti, ayeuna hirup lebih lega. Ya Allah, cekap pisan ieu mugi-mugi bisa pamungkas ti hutang-hutangna. Ambu, abi tos meser obat. Yang ambu, iya pas saya nak. Hatur nuhun yatim, ambu apal Fatimah teh peuli pisan. Hatur nuhunnya anak ambu anu geulis, soleh, bager. Hapunten pisan ambu teu tiasa nanaon. Kalau gitu ambu, Fatimah mah nyaah ka ambu sareng Fatimah bakal kaluarti pada mulan eta. Pak, punten abi bade liren ti pada mulan ieu. Jalan-jalan sareng dudun ngahiliwir sehit duren. Naon nu dimaksud anjeun sangeunana ngomong liren. Tingali bidadari kampus anjeun keur digawe. Anjeun mikir anjeun tiasa kaluar satos ngengengkeun artos. Ti ayeuna anjeun digawe pikeun kuring, teu salaku pelayan tapi salaku aset kuring. Sakabeh babaturan anjeun di kampus bakal nyaho eta saha anjeun. Masa depan anjeun aya di leungeun abdi. Pikirkeun deui ayeuna mah gara balik jeung emut anjeun teh milik kuring. Siga kieu we nya tugas teh kedahanan. Berkaitan beres. Tim, tumben dandan biasana teu make patung kieu. Teu naon. Bombastic side eye. Naon da ieu mah patung di series ka? Oh, atuh abi mah moal loba tetanya. Ya sebenarnya di dia disimpan jika biasa, anu biasa nanti teu kieu, ayeuna mah jadi aya rahasia. Mana teh kunaon naon, Tim? Mun aya naon, ceritanya ka abdi, soalna aya ieu mun teh asa beda pisan. Teuing. Teh kunaon naon da abi mah. Tapi nya Tim heueuh baheula mah kaos pisan, aya mah beda, asa anu ngarepak ka kehidupan maneh gitu. Eta mah rasa marane, we da abi mah teu kunaon naon we dikerjakan terus supaya balik kan ya. Sadangnya iya eta Bapak. Halo, aya naon Pak? Basa-basi anjeun dua poe teu datang. Anjeun mikir anjeun bisa main game jeung kuring Fatimah. Tapi kan abi mah shiftna jam 8, aya ieu waktunya jam 5. Masih lami keneh. Abi lagi aya urusan Pak. Teu aya tapi-tapian, mun anjeun nolak kuring sebarkeun eta foto. Abi sabada deui beberapa menit abi kayaknya. Halus. Alhamdulillah abi aya urusan nih, abi ieu tugasan diteruskeun ku abi di payungna. Can ge dijawab nah geus indit si eta. Ai sabarna kunaon? Kirain ngalayang ka girang. Nu ningali teh jadi siput. Lamun lampat teh karasa gancang, biasana aya nu disumput.
Cakoknya. Buat nah harus pisana. Sahanya menelpon bener gitu. Kali tong gitu. Cai sekarang kali di luar cacat mau reak mah. Tong sok ieu besar batur, ari pamit arah kalangan. Datunya kumahanya da katingali nama asa bisa hidup tata ayeuna. Teu kan? Mencurigakan. Tuturkeun, ayo udah kepo urang. Ricky, when I catch you, Ricky. Ricky, when I catch you, Ricky. Mana sih eta? Teuing ih. Bisa gitu hidup sakedik geus leungit. Hei, beneran maneh. Tapi sempat kemudahan mana aya dirinya. Lain nabi mana aya urusannya. Aya kertas dina jero lem, timu kucing di tengah jalan, teu udah mikir macam-macam dah kurang mah ngan jalan-jalan. Dengekeun Fatimah, aya kembang mekar di halaman, aya manuk nu ngagelari. Mun bener ngan ukur jalan-jalan, teu kudu sieun mun kapanggih. Si Amit sama dalarang, kemudian ke polisi, ngapa pagi urang, udah anjing ngani panik, hati-hati. Orang ti heula, hayu Linda. Pas ayo gara uing atas lah. Lah, dieu kan si eta bodoh. Nyadar urang nuturkeun wae. Jadi dicurigain nya ho. Aya sora teu nyaring sapetingan, lampu jalan muruk popoekan. Mun bener eueun nu disumputkeun, tuturkeun bisi aya tontonan. Motif keberatan, sabab mama anu aneh, untung we urang tuturkeun, bener we tontonan teh. Iya urusan si Fatimah teh. Si Fatimah. Hayu urang asup atuh. Urang geus penasaran kumaha sih teh. Nah, urang jadi tutup kieu. Wah, atuh sah penasaran. Mananya si Fatimah? Mana sih? Itu we heulanya yuk, tinggal yuk. Di mana si Fatimah teh? Eta, tinggalin enggak? Mirip si Fatimah teh sih. Sih, tapi maknya Fatimah sih gak gitu bajuna. Warga penting kalau begitu. Jadi luas benang ke dada. Ya ku sabab gawe teh kitu, mata kudu dandang we gaya. Atau Yulin, orang uwi, tos wengi. Kela, bibi ningali si Fatimah keluar. Hai sampai heula. Kayak naon? Pepuji ari kadaya meuring kupat jeung gorengan. Pepuji ari geus eueuh ulah ngumpat ka gorengan. Bener mana eta teh? Salah jalan. Fatimah, kamana jalan ke Yogyakarta? Kaditu kapang lunasan. Kamana jalan ke surga? Kaditu kapang ngaosan. Heuh bener, bapak-bapak make celana warna hijau duanana, ieu kumaha caritana nah bisa kieu deurina. Teu nyangka mah eta kitu geuning tim. Nya teu nyangka aing mah. Jalan-jalan jeung si Jujun di jalan papanggih si Dodi aya naon atuh anjeun meuni sok nuturkeun wae abdi oge kapaksa siga kilin sa tapi tim mun si Tim teh bener tim ayo Lisa dangkeun heula Bapak abi bade ngundurkeun diri Maksudnya Pak, ulah penghasilan abdi naik drastis semenjak dirinya abus. pokoknya abi mau yang ngundurkeun diri. Kayak gitu, deui abdi bisa ngancurkeun kehidupan maneh dengan seperti ieu. Dirinya pokoknya. Geus lah kumaha urang ada ke Indit. Is Aya naon, Pak? si Fatimah tah coba tingkah sebarkan foto aing manehna. Pesan meuli bawang, duluy dibawa kana kos. Tos henteu kudu hariwang, siap laksanakan bos. Beres bos, tinggal nungguan si Fatimah eta mulang mohon-mohon ka dieu deui. Si familiar? Iwa si Fatimah. Bener-bener wae si eta. Nampak ucing teh di sarana. Bari ngadahar lalamukan. Saha ieu nu nyebarkeunna? Jadi kabongkar kelakuanna. Barudak nu nyaho ieu.
pokoknya nusa. Mangga kalebet. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Fatimah, mangga cari kelak. Isuk-isuk geus ngabakar, ngomeh hasep dina kobong, ieu bukti geus kaluar, anjeun terbiasa ngabohong. Fatimah, ibu terasa nyaritakan hal ieu ka anjeun. Tapi ayeuna ibu teh kapaksa, ayeuna di kampus teh loba pisan obrolan ngeunaan anjeun. Ibu teu nyangka aya foto anu kitu. Ngajelaskeun Bu. Heeh, tapi naon anu rek dijelaskeun? Ieu masalah teh sanes ngan saukur masalah anjeun pribadi, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, nami kampus oge ka bawa-bawa. Abi teh Bu ngan Ibu mau menghukum anjeun ayeuna, tapi ibu ngan saukur hoyong anjeun teh sadar reputasi, harga diri, kahirupan akademis teh penting. Potensi anjeun teh ageng tim, nah rek ngahancurkeun eta kusabab milih jalan pintas sungkul. Bu, abi oge teh hoyong kieu teh. Tos, ngan ayeuna anu penting mah anjeun teh kedang ngaluruskeun masalah-masalah ieu jeung palaku-palaku anu perlu sarta fokus kana kuliah. Nun Ibu, abi oge bakal ngaluruskeun ieu masalah Ibu. Pangga, ayeuna mah sok balik heula, jaga diri Fatimah tong kitu deui. Nya Ibu, nuhun. Nun anu tos ku abi perbuat ya Allah. Esuk-esuknya nu cing teh minum mah di batur mama. Namun kieu wae mending pae we abi mah. Fatimah, aya naon Neng? Buka pantona geuris. Fatimah, buka aya naon? Naonnya nah eta meninggalan Neng pisan. Mananya ieu nomor baterai si Neng teh? Aduh. Nuju di mana? Iya si Fatimah teh kunaonnya? Biasa ka dia sakedap? Oh nya nuhun. Aduh Ibu, aya naon ieu teh Bu? Oh Ibu abi oge. Itu kan yang sereh. Jalanna kada gopakar. Kunaon ari Neng teh ngerem diri dina kamar. Ya Allah, Ibu kumaha Ibu? Buka oge Neng. Uy teh jangan ngerem diri dina kamar. Kasarangan ngaredep pantona. Lah Ibu. Astagfirullah Fatimah. Ayo Ibu, urang telepon ambulan we. Bu. Fatimah, nah anjeun teh jadi kieu. Naon ieu teh? Nasi Fatimah teh jadi kieu. Jadi kieu Bu. Ya, det som ikke du vet at de er makin bedre. Så der, ja, og man kan ikke være, ja, men det er ikke som er det litt, kan være det som trenger det. Ja, det er ikke så lett, aha, det er som det. Gimana? Anak urang kan ngelakukan hal gitu. Meudahar ka Cirebon meuli teh make sepatu lain abi hayang seuzon tapi kalakuanna kitu. Bu, sigana si Fatimah teh ditipu ku Pak Broto. Anjeunna tetep damel di dinya kusabab diancam fotona bakal disebarkeun. Nah, macam nu kitu teh merupakan tindakan kriminal. Jadi urang kudu ngalaporkeun ka Pak Polisi. Abi oge ngarasana kitu Ibu. Tindakan gitu teh, tindakan kriminal, tapi lamun bare dilaporkeun ka polisi, kayaknya nuan Fatimahna tos stabil berarti nya.
di jero walungan aya barudak kekeurareunang nyesel ku kalaku aku sorangan hate ayeuna jadi tetenang. Pergi. Datang aku. Betapa kejamnya Gila. diriku. Wah, keren.